itu saeutik cilaka kumis benang sebelah eta awewe si Sri Kandi geuning bela meureun kasalaki kurang ajar siap diwiwirang ku aing Sri Kandi rasakeun maneh pihak Pandawa pandina baju geus beda dina baju geus beda woi alah Nyi Esih tong kawin deui kabogona Nyi Esih meureun pamajikanana ayo Bima dina waktu eta teras-terasan diserang kula dia balatam tamak ti kain sakti katung waspada nira katon pada temarangan ampuh lagian nira ingkang ngalaga pasukan Dewi Kekemang Yuda nyaeta Dewi Sri Kandi anu dina waktu ieu sasat ingkang garwa bade tandang karena kurang ajar coba iya kaula lawanan Dewi Kekemang Yuda Sri Kandi di pihak Pandawa moal bakal bisa mutuskeun jiwa raga maneh lintang ti kaula kurang ajar rasakeun bangsa Sri Kandi anu dina waktu ieu ningali karena sasat panah ditujukeun kana ti corona modar poe ieu karena rasakeun kurang ajar
Adipati karena nuju raosina kareta teras-terasan nemakeun panah ka Arjuna. Sapraptana pun ieu panah Dewi Srikani hampir kena pisan kana tikoro nanging karena waspada aya anu ngabongohan ti palih kensa. Saha eta? Duh, saha kulan anu ngabongohan? Ngadon suka anon bebela ka si Arjuna. Naon kulan? Duh, naon karena Kade kulan? lamun teu kitu saeutik cilaka, kumis beunang sabelah. Wah, eta kulan kumis kulan. Ura oh eta. Ngawiwirak eta geuning. Awewe si Srikandi geuning bela meureun ka salaki. Susulumputan eta geuning. Urang ajar siap. Bebela ka caroge pengiring. Diwiwirang ku aing Srikandi. Rasakeun. Tieu. Watek wantos karena dudu wong samanea. Ieu Srikandi anu nuju teras-terasan ngabongohan ieu panah karena nyabet kana angeanana. Atuh Dewi Srikandi kawiwirangan di tengah-tengah lapangan ieu Tegal Kurusetra. Pinareupna dugi ka ngaboleklak. Wayana panah karena nyabet tali ieu kutang ti penggerak. Tobat Gusti tobat teuing. Aduh woi. Naon ka Srikandi? Eta kamana karep eta gunung sakemaran. Tobat. Rasakeun ieu panah kaula. Moal baka bisa mutuskeun jiwa raganya lintang ti kaula panah pusaka Arjuna. Rasakeun. Ieu memang kecengan karena tetara misleuk tina sasaran. Nanging ieu mertua nyaeta Prabu Salya. Ieu ge. Apaleun yen karena matara misleuk tina temakanana. Lajeng ngahaja barang bade dilepaskeun panahna ieu les kuda dikenyedkeun karena ulah make hitungan atuh make hitungan Arjuna rasakeun 1 2 3 kunaon ama Kuda teh kulan ngagiba. ieu kuda ngajerete naon ieu teh Wah, moal aya beurit mah. pinasti kersayang tumampara. Ieu ge. Ieu panah-panah karena teu tiasa kena ka musuhna. Jelaran kudana goyang kareta kagoyangkeun. Atuh ieu panah karena teh melesat ka awang-awang. Wah, Dewa-dewa nuju nongton hingga kakenaan ku panah. Atuh para dewa nyupata ka ieu karena yakin supatana karena bakal eleh dina dinten ieu. sumuhun. Wah, nah make nyalahan adeun. Silakan. Sumuhun kulan. Ieu panah meleset Tara-tara ti anu tara-tara ti sasari ieu. sumuhun biasana.